Ayeuna mah judulna lagu Cicak-cicak di Dinding. Pernah teu tingali di imah we di imah. Aya cicak di dinding, da kabeh ge cicak mah di langit, di lalangit imah. Nu sok di dinding mah toke. Ieu kudu lain ngeritik kana lagunya tapi da kudu jeung kanyataan. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Padahal mah da cicak mah atuh dina lalangit imah. Nusokna dinding imah mah toke. Tah, dinu seni mah bisa kitu, ngarah marenah ganti ku cicak. Dan nu sabenerna anu dina dinding mah toke. Tapi teu naon tong jadi kaributan da geus dijieun laguna. Ieu mah sekedar pencerahan lah. Namun di imah gitu ningali. Nah, di dinding mah toke. Lain cicak. Cicak mah dina lalangit imah sok tingalian. Buktikeun di imah. Terus sambungkeun kana lagu toke di dinding. Teu ngeunaheun tah ku ahli seni mah bisa dirubah ngarah ngeunah. Ajieun toke mah dikorbankeun da jarang. Jarang di imah paling aya hiji. Jarang aya toke lobaan, lamun cicak mah kan sok loba. Tidinya meureun ningalina geus ganti ku cicak. Da teu ribut teu nanaon. Sugan cicak jeung toke jadi ribut teu masalah, nepi ka ayeuna damai-damai wae. Tah gitunya. Borangan, ngabodor sorangan. Mudah-mudahan rada lucu ieu lah. Tur nuhun.